Si adik nonton naon eta Iya atuh keur nonton foto-foto kercetan. oh sangat keur nonton nu karari Nya atuh sarieun urang untuk atuh kunaon biasana mah ulin itu mau motoran tapi terus 2 poe enak teh dirompok bae untuk ayeuna teh keur musim panas jadi sing huntuna teh hidung teh huntu panyamuan hideung hidung ditah beungeut hideung aya batur urang teh ulin papanasan jeg-jegan puteran huntu sampai hidung sugan eta mah oli meureun teuing tah mah terus ayeuna motorna di mana di kamar keun ai motor di kamarkeun lalu si ade di luar kan motor mah leuwih berharga ti dede teh bener bener atuh sok ayeuna mah bantun keluar motorna panaskeun sok dulu kela atur panas si ade ari dititah teh kudu nurut atuh nya tuh nya sok ayeuna keluarkeun naon dusun A few moments later. si ade ka mana dititah manasan motor tapi suarana dek Bulan, emane keur naon apa dititah manasan motor ku si Aa? geuning manasan motor teh suarana geuning Si Aa mah aneh-aneh bae. Nya moal waka aya suara nepi monyet endugan ge. aing mah asana teh jadi penasaran euy maneh keur naon Apaan ku si Aa teh suruh dititah manasan motor? ari manaskeun motor teh nya tuh dihurungkeun lain dipoyankeun kitu Kancek si Aa teh suruh manaskeun dan ngahurungkeun. aing boga adi belet-belet temen Ari maneh kunaha? Aduh bingung euy, Bingung kunaha? hayang balikan deui. Balikan? Nya, Apa maneh teh keur bobogohan lain? nya keur wengi abdi karek putus jeung kabogohan. Oh, nembe putus? Nya, Pedah nah atuh. nya masalah nama teh Sapira. Oh, teh sapira? Emang kunaon gitu? Nya keur wengi abdi amang karompokna Rindu cenah. rindu nya ngelepas kangen. Terus Teh 100 meter teh nundakeun motor lumpat abdi teh karompokna. jauh Melepas pisan. kangen nya. nya terus Abdi teh langsung meluk abdi tinggi. Tah masalah nama teh eta. nah anu kos kitu dipermasalahkeun atuh nu kos kitu mah wajar atuh ih. Wajar kumaha? Emang kunaon? Nu dipeluk teh lain kabogoh urang. Terus Lanjutna. lanjutna. Aduh. Wah, target nih. Beraksi. Ampun, pisan ini.
Mana yang maling? Ulah ganeng kan CTI. Sip, bagus. Aduh, maling teh tadi teh kuat TV na unggul, remote-na di bawah. Maling, maling. Naon deui? Ieu remote-na katinggalan. Aduh, geus mah TV berat. Katinggalan pisan yo bantuan. Nuhun ya, ejakeun keur sarenya nu bener rampokna. Ya.